Tepangkeun wasta abdi Elsa Sarani ti kelas 10 IPS 1. Dongeng Sireum jeung Japati. Aya hiji sireum rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap, manehna ti soledad. Pluk ragrag kana cai. Hadena caina rada ngeuyeumbe palebah dinya mah. Tapi keukeuh bae. Ari ngojai ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sireum gegerowan, "Tulung, tulung. Ieu kuring rek dikerelep, tulungan." Kabeneran aya Japati cindeten dina dahan kai anu nyodor ka walungan cai. Kadengieun aya sireum ngagerowan minta tulung. Barang ngareret ka handap, katenjoeun sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun. Geleber hiber, bari ngegel daun salambar. Song diasomkeun daun teh ka hareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana. Dina hiji mangsa, Japati teh cindeten deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge, kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun, lempangna keketayepan. Teu talangke deui, buru-buru sireum nyamperkeun Japati bari ngaharewos ka manehna. "Heh, Japati, buru-buru geura hiber. Tuh aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila, Japati buru-buru geleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sireum. Ceuk Japati teh, "Nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun, lepas tina balai." Jawab si sireum, "Ari eta mah kapanan kawajiban sarerea, nulungan batur anu rek meunang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean." Tah, kitu cenah lalakon sireum jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Abdi gaduh sisindiran ya. Itu lain langlayangan, manuk heulang puputeran. Hirup teh henteu sorangan, kudu daek silih tulungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.